Astagfirullahaladzim, sugan teh eta teh geus indit ngojek. Ayo teh kalau kasasarean wae. Pere malah ngojek nage urang mah nurut ka pamarentah. Rakyat yang baik urang mah. Warga nu baik mah kudu digawe lain hees wae. Imah mana ge tempo berita. Abang gitu sekolah maneh mah ye. Ayeuna teh pamarentah teh nganjurkeun WFH. Nyaho? WFH naon? Karek ngadenge abi mah aya WFH segala. Mah teu nyakola pisan mana ge tempo berita geura WFH, work from home. Work from home naon eta teh? Abi mah teu ngarti. Ye, ayeuna teh keur energi teh keur krisis. Jalma teh ya demi ngahemat energi pamarentah teh nganjurkeun work from home. Work from home teh digawe di imah. Jadi urang teh moal ngojek ayeuna mah pre. Oh gitu. He Akang, eta teh anjuran nu jalma nu digawe. Ai Akang, di imah gawe naon? Aya anjuran kitu ngajeg wae atuh ai urang dahar naon? Loba omong pisan. Urang mah warga negara nu baik. Cicing mah. Teuing hona naon awewe mah ngajero gue lah. Ya Akang, WFH majang pegawe. Ari maneh mah tukang ojek. Erek naon? Ai ngadul mah ngedul we ora loba alasan. Abong ge awewe. Boga biwir teh dua siki maneh mah. Jual mah mendingan cokot dahar we. Bawa ka dieu, urang lapar ieu, berbakti maneh teh ka salaki teh. Berbakti. Wat, bawa ka dieu dahar salaki teh gaganti kolot kudu nurut maneh teh. Mangga Akang ya. Dahar. Tah, gitu maneh teh. Berbakti ka salaki teh. Hah? Nah, piring kosong maneh teh malah. Kan WFH cek Akang teh. WFH? WFH naon maneh teh? Nya, WFH waktunya puasa hari ini. Otong, dia kasep. Apa mah? Tong, cariin si bapaknya. Siap, tapi ada duitnya gak? Iya mah setiap disuruh teh duit deh. Ya, tapi cariin ya si babak ya. Kasih ke mama tah 100. Siap, langsung berangkat. Ning Sari. Iya kan? Ning Sari. Paknya juga ada di situ. Pak, Bapak. Jangan bilang ke si mama ya Tong ya. Babah di sini. Enggak, tapi ada duitnya gak? Mana? Ye. Ya 100. Tambahin dong. Mana ya tambahan 100 deui. Bilang ke si mamanya babahnya lagi rapat ya. Siap, komandan. Si bapaknya ketemu nggak? Tamu, tapi lagi rapat. Rapat sama siapa? Sama siapa ya? Oh, sama si Sari. Tapi katanya gak boleh dibilang ke mama, soalnya Otong dikasih duit. Dasar jak si Sari deui. Langsung Otong. Pokoknya mah buat Neng Sari mah gunung akan kudaki, samudra akan ku seberangi. Neng Sari apa aja akan lakukan. Asyik di mana asyik teh? Erek disunatan deui ku urang. Beger wae. Ayo cepala. Malah akang reka pengajian heula. Oh, nya atuh. Yung. Kang. Keheula. Aya naon? Ya lah cicing. Tunggus lah Jung. Hampir we tapi yes. Alhamdulillah boga salah kita saprakna kapanggih di pos ronda teh ayeuna mah daek ka pangaosan sadar meureun ayeuna mah lah alhamdulillah. Tapi asa curiga ieu na teh bauna teh sarareungit. Waktu turkeun we. Waduh, hampir we kapanggih.
aman meureungan malah anu ngehoeun ieu mah semangat teu nuturkeun aman meureungan euy. Aman. Aman. Untung disebutkan di dieu. Ya duitna. Lancar ieu mah. Aman ieu mah bisa ulin mah. Aman-aman naon? Senep pengajian, pengawesan, ayo kita ulin deui. Ayo balik.